Mang Arman Wijaya tiasa ngahibur dina acara dongeng Sunda. Carios nu baris kapihatul si Kembang Racun karya Eko Suara bagian kahiji. Keur jalma anu geus poho kana sagala-galana, ukur kalakuan anu teu bener andug gulungna. Hal seperti kitu teh oge dipilampah ku tangtungan seorang istri geulis nu katlah Nyidasih teh saurang rana ngora anu geulis mencrang jeung menor bentang lemur sukasirna geus jadi kacapangan pikeun belarea yen saurang jalma anu kalakuanna teu bener teu parok jeung batura.